kena aya paribasa di gunung loba kaliki kiara jeung engsana kaduhung boga salaki sangsara salilana boga salaki tiba heula teu nyenangkeun ka pamajikan nempo tetangga imahna gedong jaba imah gedong teh full video kursi jokna full ampulan make mobil pulang keuneun dah meni geus serba full batur mah nu lalajo ge pulang anting meni kabeh make full kudu kumaha atunya boga salaki teh kaduhung nyaan kaduhung dalam nyaho-nyaho pisang sareun kieu teu sudi najis abrig-abrigan boga salaki ka manehanana jeung eueuh kahayang jeung eueuh kadae kedul nambeakeun karep batur mah udang sare teh jam 4 subuh ieu mah jam 7:30 bareng jeung doma kakarak udang coba wayah kieu molor keneh hudang sia sapi juring hudang ini kabina-bina teuing hudang ieu hudang coba itu hudang ngajadau atuh sia kumaha teh ngaganggu wae salaki keur sare teh astagfirullah tadi dek molor wae saumur-umur itu kan kok beas Gusti mah agung nah mana teh kabina-bina teuing kaning sia omah era ku tatangga deuleu beas ribut ka salaki namun deui nu diteangan teh kasenangan deuleu aing keur hees keur yang kasenangan aing keur ngimpi diganggu ku sia teu goblok pikiran sia cabok sia kuring ieu ya senang mah lain ku hees anu era mah lain kami ieu manehanana tuh tempo pamajikan batur mah anting dipangbelikeun suang ge 60 gram tapi awakna bongkok teh bakat ku berat kongkorong 80 gram nah maneh hayang gitu hayang dipangbelikeun kongkorong ku kami hayang nama ngan asal jeung aturan cing ya tukang minta jungjunan berang jeung peuting buah hate kemang soca mustika di alam dunya ari kahayang teh cing atuh ka pamajikan teh jiga batur padahal cik rasan asa kurang kumaha pamajikan servis kanu jadi salaki kapake ku akang servis mah ngan akang teh lain teu nyaah ieu omah ka pamajikan lain teu karunya akang ka pamajikan ngan kumaha kayaan akang sakieu maneh teh kudu ningali kana kayaan salaki kamari akang ngabeca nyaho nyobaan 2 poe akang ngabeca kumaha duit teu meunang beca dibawa ku tibum mata oge ye kang minta pengen pedah ngalanggar akang teh pedah ngalanggar mata ke ulah ngalanggar aturan gugu mah ya pamajikan ye dina perboden teh aya gambar beca kumaha gambar beca ai ku akang teh dilanggar we ai pake di stop ku polisi ai jeung akang teh nah bapak polisi make di stop da gambar beca mah eta mah beca hideung beca abdi mah bodas gitu nah minta ya dengekeun kang mintanya lamun dina plang aya gambar beca eta teh hiji ciri kareta api teu menang asup balagu lamun dina gambar aya plang beca eta teh hartina beus teu menang asup ngarti teu balagu ya mata ke kang minta ulah sok ngalanggar aturan pamarentah mah geus bijaksana neuneun sok teh plang kitu sangkan urang bisa ngelingan diri peringatan meureun mata didinya dilarang beca ge da maklum meureun kendaraan teh burber ayeuna teh geus sajalur tong make jeung sakira-kira awak ripu mah tong ngabeca eta mah kumaha kudu kang minta mah ari ngabeca salah sakali ngomong bujur baseuh 2 kali ngomong calana beak da kumaha ngomong teh tiba bergeg untung teu ambeien ge aduh ngesek-ngesekeun sia nya maneh ka salaki baheula mah geuningan ka babaturan maneh di beja-beja boga salaki anu ayeuna mah cenah edun aya ayeuna mah digogoreng sia kami teh nya si beungeut sia aduh make jeung nyarita si beungeut ya kang minta dengekeun kurang kumaha kasatian pamajikan kanu jadi salaki satia kumaha maneh ka aing cek batur hayang nyugemakeun kanu jadi salaki nyugemakeun naon jamu ayu dibeli senajan jamuna pahit ayuna pelemkeun bae teu jadi masalah kabeh jamu dibeli galian singsek galian kabel nah iya beli eueuh pisan tari mana kanu jadi pamajikan teu karasa servis di kami ranjang nepi ka amruk 3 teh kumaha bakat kulincah kaneng sia omah pokona mah kieu lamun maneh keukeuh peuteukeuh ngahiji ka rumah tangga jeung kami mikir atuh aduh make jeung ditah mikir ka pamajikan Gusti si bengek si eungap si renghat ranyug nah sia teh naon sia kurang ajar ngahina ka dewek lah maneh nu kurang ajar mah belegug sia mengi ka salaki munga mengi sia ka dikeukepan ku aing mah tara nyebutkeun mengi deuleu da baheula mah teh lancar alus mending ngarenghat ge meureun ngahaja nginum pagoda keur bobogohan mah nya sakali ngarenghat meni seungit nah ayeuna mah sia teh sakali ngarenghat meni meledak bau cupluk anjir ngahina teh ka aing ka bina-bina teuing ka salaki teh doraka sia omah doraka ya ari doraka mah tuh lamun mencit anjing doraka nah make mencit anjing doraka eta mah satu hirup
lamun mencit maneh teh lain doraka bagja sabab eueuh pisan kasugemaan hirup teh jeung mana teh geus balik kitu minta lah pokona aing mah semak ieu neuk teu keur meula jantung geus teu hayang neuleuh ku sabelah mata keur mata aing kan sabelah dipikir dibolak-balik caritaan maneh teh anu kacida pisan matak nyelina omah kaget teu cara baheula maneh keur bogohna ka akang cek paribasana ngirim dahareun oge nitah barudak ngirim dahareun nitah barudak ngirim barudak nitah dahareun Kula manehna baheula keur hayang ka kami jiga nu heueuh rek apel teh aduh meuni setil make kameja make dasi make jas di helm make kukupluk make dudukuy kabeh topi dipake di antai make kopiah make sagala rupa make halesduk ari ayeuna meuni geus caludih kitu baju hiji tara lesot Gusti nu agung meuni geus eta kerah pajarkeun teh bebeja ka batur eta kerah pajarkeun teh pamajikan cenah ngalicin panas teuing tutung teh nyaho eta mah kerah tina daki beuheung maneh akal mah kumaha we ngarti kanyahoan ku batur bari oge ya akang erek nanya ka pamajikan betah keneh maneh dihukum ku akang jurig lain kalian dihukum dipihukum kitu sia ya pokona mah dihukum dipihukum urang ngahiji ngarumah tangga maneh betah keneh henteu teu geus teu hayang aing mah hayang diserahkeun aing mah serahkeun garawan tu si Kemet eta naibna lebena gancang terus serahkeun talak 80 genep aing mah ieu obat teuing satalak teh 80 genep tilu ge aing mah najis mikeun ka maneh pokona aing minta ditalak geus teu hayang geus teu sudi najis abrig-abrigan teh hayang abrag-abragan mumul apluk-aplukan omah naon bener maneh teh minta diserahkeun heeh bener menang mikir geus bulet geus menang bawang menang utahkeun geus lain menang utahkeun teh menang olam bener omah bener teu karunya ka akang aduh omah naon akang geungap omah alah Gusti omah aduh ulah gelis ulah minta diserahkeun ka akang kang siang kalau ngentu tapi jangan bos aing tadi mana aing segala rupa nasib nyalahkeun kanu kawasa si orang salah sok inget matak jadi jelema mah ya ulah sok nyalahkeun kanu kawasa sok inget kana dongeng model kieu geranya kaminta dengekeun ieu ieu mah urang dongeng nu eta teh mamatahan salaki maneh ku dongeng model pamatahan salaki dengekeun aya hiji jelema sagala rupa lamun aya kajadian teh sok nyalahkeun kanu kawasa kumaha contona model kieu rek init ka Majalaya ti Bandung numpak motor barang motor adek disadakeun pihujaneun geus poek Gusti manehna ngadoa ka Pangeran Nun Gusti abdi teh bade ka Majalaya tong waka diturunkeun hujan teh engke we di mana abdi geus nepi ka Majalaya pek turun hujan belenyeng we numpak motor kakarak semet dayeuh kolot gebret hujan teh turun apan ngomong sorangan Gusti mah meuni teu terang Majalaya acan beus mun tong ngobrolkeun kitu ka akang mah ayeuna mah ieu urus soal rumah tangga kumaha hadena kumaha sangkan maneh repeh rapi deui jeung akang teh lain teu nyaah ieu terus terang lain teu nyaah kumaha heuh lain teu nyaah ka maneh teh lain teu nyaah katarima ari kanyamangan ukur nyarita unggul mah keur naon tukang minta tiba heula nyarita nyaah da teu butuh ku caritaan butuh mah ku kanyataan ya geus tempo kabeuteung sing kaya unggul kumaneh teh mun kabina-bina teuing omah naon meni jajarekeun kitu eta leungeun jeung yiwit ka akang anak kitu umur mah teh bogoh keneh ka akang pokona mah kieu Kang minta abdi jam ieu menit ieu beusi Kang minta mung init aing rek init omah eta maneh rek ka mana eta rek init ka mana omah cicing rek diberesan ku aing mah itu pakaian rek dibawaan cicing rek ka mana maneh rek init nyaan si omah luas tega maneh ninggalkeun akang anu keur kieu omah goodbye Kang minta omah akang milu omah Turiang dina babatu di basisi nikahayang panatan nucan tangatu nikahayang nucan tangatu matapae gering pikir
Kode. Oh, tidak tete si Pak Ijo. Gan. Pak Gan Ijo. Kode. Aya naon Pak Ijo? Aya naon Pak Ijo? Gogorokan we di luar, ai kahayang kami teh lamun maneh nyarita heug nyampeurkeun atuh ka dieu. Sok ka dieu nyampeurkeun aya naon Pak Ijo? Yo abdi teh bilih ngeganggu, ai teh buku-buku abdi lebet teh engke. Bilih pacarkeun abdi celogok. Atuh lain gogorowokan. Naon salahna ngetrok panto heula. Juragan aya linggih gitu. Ieu mah gorowok kadenge kemana-mana. Sok ka dieu aya naon perlu naon sok ka dieu. Ya tuh Cak Gundang tuh nangis tuh di luar. Seurik ngaku naon? Ya duka tuh yang abdi entok terang. Eta itu merongos deui. Lho abdi sanes merongos abdi geus blotot tadina. Kan aku naon atuh ditanya di upahan atuh. Geus balik ti sakola tuluy ceurik Pak Ijo. Ya memang abdi ge terang eta Cak Gundang teh mulai ti sekolah. Ari ka cirina, yo kantongna masih kene napa. Namun anjeunna teh nuju cori kowe kitu ngebengingik. Ditanya ku maneh. Yo to acan, da biasanya Cak Gundang mau pengen daros kabeh teh sok nyabok gitu. Alah, nah mah disieun ku budak. Atuh bawa ka dia tuntun sok. Cak Gundang, disaur tuh ku tuang Rama di lebat. Aya naon cenah si Cecep teh teh sok rupa-rupa wae teh. Baku, hareureuy meureun yang babaturan anak gitu kumaha? Mama, Cecep, kunaon? Mama, unang sedih Mama. Nah, Ai. Naon unang teh make sedih sagala? Unang disusulan Mama ku ibu guru. Ibu guru baong. Ibu guru nakal sama unang Mama. Coba itu tibalik. Lain ibu guru anu baong anu nakal meureun matak di teunggal oge, unang anu nakal. Unang meureun boga dosa, unang lepat. Naon alasanna pangna unang diteunggal ku ibu guru teh? Teu pira Mama. Pedah naon? Pedah rokna diporosotkeun. Alah. Aya budak wani merosotkeun rok ibu guru, eta teh maneh dilatih ku saha eta teh kunang? Teu meunang kitu budak sakola mah. Pengabdian ibu guru teh anu kacida pisan gedena, anu kacida pisan berhargana. Kumaha carana menghargai ibu guru jeung bapak guru di sakola teh? Kedah tumut kana parentahna. Malah unang bakal karasa engke di mana unang geus ngabogaan gelar sarjana. Eta teh hasil karya jerih payah saha ibu jeung bapak guru. Tah di dieu unang teh kudu ngabdi ka ibu sareng ka bapak guru teh. Lain ieu mah rokna diporosotkeun. Nanaonan eta teh? Ah, dasar si kunang. Ulah sakali-kali deui. Kapan unang teh boga cita-cita, unang teh harapan mamah jeung bapak. Nah, setiap manusia diharuskan mempunyai satu cita-cita. Setinggi langit. Tidak apa. Soal tercapai jeung henteu nya mah eta mah kumaha ejeuk. Naon hasil manehna? Cik mamah hayang nyaho. Cita-cita unang hayang jadi naon lamun geus dewasa geus gede. Hayang janten dalang. Nah, make unang kacipta jadi hayang jadi dalang. Dalang mah seni. Unang mah kudu ngabogaan cita-cita, hayang jadi insinyur, jadi sarjana, jadi dokter. Ayeuna teu kurang-kurang dokter anu bisa ngadalang. Bapak lin ngahalang-halang soalna unang hayang jadi dalang. Bapak memang atoh, da bapak oge ruruntuk dalang. Tuh. Tah, kapan bapak teh ayeuna geus ngabogaan anak buah model Dede? Eta teh anak buah bapak. Hah, itu teh anak buah akang gitu. Eta teh anak buah akang anu ngalatihna kapan akang pangna bisa jadi dalang teh? Aduh. Teu nanaon, aya turunan ti bapak. Kan. Bagus Pak Ijo mah geus ribut teh. Aya naon Pak Ijo? Itu di luar aya istri nangis deh. Istrina letih kene tapi geus kolot. Si Pak Ijo mah ngomong secara pulgung. Istrina letih kene tapi geus kolot. Ari katinggalina istrina letih kene tapi geus kolot kumaha Pak Ijo? Yo beda eta we dina sirahna. Ongko budak tapi dina sirahna geus aya kumisan. Maknya aya awewe kumisan sagala geus Pak Ijo teh. Sok rupa-rupa wae nyarita teh ah. Tanya atuh ka mana dek ka dieu eta teh. Tah. Sok buka Pak Ijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Punten. Alah. Meni saradih kieu geuningan ngadengena oge. Ting, Pak Ijo buka kitu pantona. Pak Ijo. Yuk kan. Buka sok cenah ka Yuk, dieu. mangga. Piwarang ke dapur wae teras. Nah, ka dapur. Saya mah jol titah ka dapur. Sok piwarang ka deuk lebet. Tanya heula bade aya maksud ka saha? Neng. Kah? Ya neng bade aya maksud ge sa. Bade naroskeun saha? Aya maksud naon kitu? Nah bade aya maksudna ke abdi. Hari abdi teh saha ngaranna? Pak Ijo. Nah, eta teh kalka dibawa ngobrol jeung nanya teh balag deui atuh. Si Pak Ijo mah sok tara pugu.
Puntennya Mas, abdi teh nu mawi dongkap ka dieu bade naroskeun dupi anu kagungan ieu bumi teh saha? Oh ya, juragan kurdi. Tah abdi teh sakantenan hayong tepang sareng anu jenengan juragan kurdi. Loh. Nah jauh-jauh oyong papang ke dia. Ieu mah jelema geus panggih jeung nu gelo deui wae. Lain hayang papang, hayong tepang. Oh, palai tepang. Sareng juragan kurdi ya mangga dilebet. Kan, ya palai tepang sareng juragan cenah ya. Cenah ka dia tuh Jo, kalau di bawah ngobrol dipantau. Abdi meresep ya ninggal awewe kan. Nah kumaha kitu bae Jo. Ya bujurna gede. Alah, eta maneh mah. Jelema teh geus kurang ajarnya. Mungkin jeung nyaritakeun kana bujur segala camplak. Jeung jual cewek cicing atuh. Ya tumunang gitu. Nyobian segede ke tumunang. Batal sia. Engke mau diberecai ku Mas Paijo. Teu bae. Tamu teh anu kudu dihormat. Mangga lebet nyai. Mangga lingi. Di paling mana gitu abdi calikna Pak? Oh eta na kursi atuh mah nya na meja. Di dia. Sok lingi na kursi kadinya. Ini saya imanya meja teh bisa dipakai nangunyar. Ulah atuh. Sanes tempatna meja mah kanggo nyang-ngunyar. Aya khususnya kursi kanggo kursi males teh. Kayak itu bapak teh kengal tumaros we ka nyai teh. Nah aya maksud sareng tujuan naon itu pangna nyai sumping ka dieu. Nyating. Bapak abdi teh ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Leres. Ku ayana abdi gasik ditampi engal ditaros. Leres. Anu mawi abdi ngadeheus ka dieu teh abdi teh sanes lantung kamu laku lempang tanpa seja. Abdi teh gaduh maksud. Abdi sedih ya, Pak. Sedih. Oh. Jadi itu tersedih. Nuhun. Abdi cerik nya, Pak. Oh, corik. Laras. Nuhun. Abdi teh ngahaja ka dieu teh, Pak. Nuhun. Abdi teh Punten lah sekedap. Disusut heulanya eta. bangga. Meni herang gitu. Cobi susut heula. Da benten Pak anu herang manu cisoca dalakoh mah cisoca. Tapi saat geuning teh cipanonan. Da kieu cerik abdi mah ajaib. Ajaib kumaha. Abdi mah lamun loba duit cerikna teh garing. Ai. Lamun loba duit ngerembak ku cipanon. Ieu mah panon duiteun atuh kitu mah. Nya Cobi. kunaon atuh? Nyai Kunaon teh cik caritakeun ka Bapak. Ari ditarosna abdi teh Sri Intan Nia Hanawati Omah. Udah Sri Intan Nia Hanawati Omah. Oh. Panjang-panjang teuing ngaran teh. Da jenengan abdi mah aya nu panjang, aya nu ponok. Aya nu panjang, Ari nu panjang mah kareta api, aya nu ponok. ari nu ponok mah curug. Ditanya ngaran nu panjang kereta api anu ponok curug itu kumaha nya omah teh. Ari bapak teh bade naroskeun jenengan abdi nu baheula nu ayeuna. Har, nah aya ngaran nu baheula nu ayeuna. Rupa-rupa abdi mah Aya nu baheula? Nu baheula mah geus ruksak. Aya ngaran nu baheula geus nya atuh ruksak. ayeuna we nu Aya anu ayeuna kumaha? Anu ayeuna can anggeus keur diomean. Astagfirullahaladzim, aya ngaran can diomean sagala. Nya omah. Ieu, bapak terek gancang-gancang tumanya ka nyai aya sabab. Bapak teh ngerasa reuas nyai barang datang ujuk-ujuk ceuri. Aya masalah. Aya Jadi masalah. moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Ya. Moal aya haseup lamun eueuh kahuruan. Nah, cicik kana kahuruan. Cicik, entong ngekokon aya nyarita jeung bapak. Abdi mah gegeran. Oh, gegeran. Kan? Naon Pak Jo? Naon Pak Jo? Eta tamu sina ibah geulang tong. Is eta coba. Ka mah titah mandi erek naon ai maneh? Cicing, cai angusi ka dieu. Neng, Bade ngelot enta? Sok ari aya mah. Pilih bade cai sirup atawa cai soto? Mung cika kobok we 2 ember bawa ka dieu. Pak Jo, Ari maneh atuh jeung ngaleueut cai soto. sok nyerahkeun ai nyuguhan sai mah der suguhan cai soto. Mun deuk ci kopi atawa pici susu gitu. yo ai cai susu mah dapir aku awewe nginum susu. Geus boga susu. Si Pak Jo sakuparupa wae. Saha nu meta ningahin ka abdi? Mas Pak Jo. Wartoskeun kitu nu abdi mah sanes inumeun kenyoteun. Ai naon teh. Pengen gitu ah. Ya, Sok. Jadi nyomah teh kumaha teh kagungan carogen teh? Aduh, abdi teh lelengohan. Lengo. Abdi teh randa. Oh, Randa. Abdi teh pendidikan mah lumayan. Lumayan luhur. Lumayan abdi mah. Dugi ka mana pendidikan? Kapungkur nuju kuliah abdi teh lancar. Jurusan Bandung Dago. Eish. Atuh eta mah kenek meureunnan. Ai mana teh laras we parantos kantos kuliah. Berpendidikan abdi mah yang dites intelektualitas abdi, pendidikan abdi dina pelajaran-pelajaran model di sekolah matematike abdi. Matematika menten. Abdi teh sagala rupi tiasa cobi geura tes sok abdi bade ngetes naon Bapak sapertos jenengan-jenengan bangsa gegeden abdi ararapal. Jenengan-jenengan bangsa gegeden Perdana Menteri India. Perdana Menteri India parantos pupus. Saha eta? Nyonya Indira Gandhi. Memang bener. ya bener. Terus di Sri Lanka Sri Lanka. Nyonya Bandara Naike. Bandara Naike, bener. Di Cibogo nya emeh. Eish.
Nah, hanya emeh di bawa. Eta malain perdana menterinya emeh mah atuh. Tukang rujak hiris. Kumaha cek maksudnya ieu? Abdi teh kitu aja, abdi teh nguningakeun abdi teh nguningakeun eusi hate, oge nguningakeun pendidikan abdi. Leres. Abdi teh lain jalma jore-jore, lain jalma ipistina marganing pangarti, lain anggang pamendak. Astagfirullahaladzim, jika pemain sandiwara ieu mah. Kenging disebatkeun abdi teh jalma luhung ku ilmu tuhaga ku pangabisa. Hebat ya ini. Pantos bapak percanten ka sim abdi. Cing saha sim abdi duka teuing atuh. Ieu teh kumaha ieu teh? Gan. Nah, Pak Ijo. Yo saurah bima geus we eta saya mah teh kulub heula. Pak Ijo, na emang na teh jagong make di kulub heula. Iya Nyai, iya Omah. Anu laras we pamaksadan teh. Bade aya naon? Pilih gitu. Nepangan ka dieu teh aya maksud anu tangtu. Aya maksud naon? Mangga geura saurkeun. Kieu abdi teh hoyong didamel, terus terang abdi teh puguh dari lelengohan kieu mah. Nah, cek kapungkur cenah nya. Istri emas sanajan luhur pendidikan ge percuma, kadapur deui. Lepat. Ka abdi mah hoyong ngajungjung harkat derajat wanita. Sae. Istilah intelekna apa? Emansipasi, persamaan hak. Persamaan hak antara wanita dengan laki-laki. Antawis pameget sareng istri, sanaos istri ge kewajiban mengatasi segala rupa persoalan di dunia ini. Betul. Dengan pemikiran nama luas. Terus luas, ari pemikiran abdi mah aduh, coba ukur ya. Mu luas-luas pikiran abdi. Tatarang abdi ge lega atuh. Kenapa gimana? Tapi dia tempat ngagulukna otak, IQ. Oh, IQ benar. Apal pengertiannya Bapak? Terang. IQ ari si Pak Ijo ge terang IQ teh. Naon ari IQ? Si Pak Ijo ge apaleun da nya IQ teh. Si Pak Ijo ge atuh nyahoeun. Pak Ijo nyaho. Pak Ijo, IQ naon Pak Ijo? Yo abg terang IQ. Kang Goya nyetak martabak. Si Pak Ijo masuk salah wae. IQ peranti nyetak martabak. Wartoskeun ke si Pak Ijo nya. Paragi nyetak martabak mah sanes IQ. Naon? Spartialisasi. Spartialisasi. Tuh, jadi akang ge salah. Kek kieu itu nya omah. Maksud anu tangtu pangnan nya omah sumping ka dieu teh. Pale didamel. Laras abdi teh hayang didamel sadamel-damel kana naon we abdi mah? Biasa ngetik. Bujeng-bujeng ngetik, abdi teh entong bujeng kana bagian kantor gitu nya Pak. Ngetik ngurus rumah tangga, kulem sareng bapak ge sayagi. Astagfirullahaladzim. Eta sasauran kitu, ai ka hayang bapak sasauran kitu teh ulah hareupeun ibuna. Iya, sugan dewe pamajikan. Sadar eta sauran teh akang. Nah, kumaha kitu? Mohon eta. Geus abdi mantong ditarima lamun kieu carana mah. Lain kitu carana akang teh poho ai akang loba heureuy. Tah, jadi heureuy akang teh kalepasan. Nya pek teh naon abdi mah teh naon. Akang upami teh mah naksir ka ieu calon padamel mah teh naon abdi jadi. Nah kayak gitu. Abdi ge bisa jadi bonon. Eta coba pikiran. Teu hayang atuh akang ngabogaan pamajikan make jeung hayang jadi bonon kitu. Nah atuh. Nyi omah lamun kitu carana nya ayeuna mah heug tina naon digawe jeung bapak di dieu kusabab perusahaan bapak ieu teh merlukeun tenaga pikeun perusahaan ieu nya kitu ti bapak mah. Kan Naon Pak Jo? Kan aya naon Pak Ijo? Dupi eta istri anu tadi teh kumaha tapi di damalan teh di dia. Nya geuningan eta ku bapak mah ditarima. Kami mah satu panuju. Nah ai maneh kumaha kitu Pak Ijo? Maneh satuju henteu lamun eta awewe ditarima digawe di dieu. Yo kanggo abdi mah setuju pisan. Upami tiasa mah atos we sina kulem di dieu, kulemna upami tiasa jeung abdi. Nggih. Nah, Nyarita naon sih Pak Ijo teh? Kieu we atuh nyomah. Jadi nyomah ditarima ngan sakali deui amanat ti bapak mugi sing patuh kana tata tertib di perusahaan ya. Terus abdi mah tangtos bade tumut kapungkur ge kantos didamel di pabrik. Ku perusahaan mun kapungkur abdi pengalaman waktu didamel di pabrik abdi mah paling tumut ka perusahaan. Waktu didamel di pabrik ku direktur di teu kengeng nuang senal karet tara abdi mah tara nuang senal karet. Maknya ya direktur nyaram nuang senal karet segala syukur parupa wae. Abdi mah moal dugi ka baha tumut asal bapaknya ka abdi engke ge abdi aya timpal balikna ka bapak. Sawang sula bapak abdi teh hoyong dijejehkeun kumaha saena kana bagian naon we abdi teh di dieu kamampuan kana naon ngetik tiasa ngetik. Aduh bapak ari ngetik mah abdi teh bujeng-bujeng 10 ramo 11 ramo ge tiasa. Nah 11 ramo daramo mangana 10 mohon kieu ta curug sareng curug. Sistem 11 jari. Sistem 11 jari. Ari korespondensi. Nahan bapak korespondensi teh sanes paragina heur cai. Lain parantina heur cai masalah surat menyurat.
Surat menyurat amplop mengamplop. Ya pasti suratnya di amplopan. Kumaha eta mampu tuh cara membalas surat-surat yang masuk ke perusahaan ieu? Abdi mah bujang-bujang surat itu surat cinta ge tiasa. Oh, beda deui surat perusahaan yang surat cinta mah. Mun ada surat perusahaan model kieu nya ari kumaha? Kahatur kapayeuneun Bapak Kurdi deui tempat. Pak Kurdi kumaha perkabis artos teh upami teh aya sadayana mugi kasangakeun sapali heula umat eta artos kedah kasangakeun ka ieu jurungan, upami eta artos teu kasangakeun ka ieu jurungan sia modar kitu sare. Eta mah surat nagih atuh. Perusahaan malin kitu pakai nomor tanggal tertentu nya. Kitu nek ku bapak dilatih asalnya omah sing bener sing tentrem digawe di dieu jeung bapaknya. Janten abdi teh ditampi. Diterima. Alhamdulillah Pak Kurdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Samad. Aya naon, Bah? Ayo mah nyeker naon cicing wae di luar. Hah? Saha abdi?
Oh nya maneh atuh da di imah ieu teh eueuh sasaha deui. Nya eta bah abdi teh keur niiskeun pikir ieu teh. Abdi teh ngarasa bingung ayeuna teh bah. Nempo abah beuki lila beuki kolot. Piraku abdi rek kieu wae mun abdi teh kudu motekar kumaha carana ngajungjung harkat darajat indung jeung bapa. Alus lamun maneh ngabogaan pamikiran anu sarupa kitu. Hartina maneh teh motekar otak teh. Dah, ayeuna maksud maneh kumaha gitu man? Nya kieu bah abdi teh da embung jadi jelema doraka geuning cokolot mah nya. Nu kawasa moal ngahampura ka umatna cenah lamun eta umatna can dihampura ku indungna jeung ku bapana. Bener. Sabab abdi teh inget indung nu ngandung 8 bulan melendung ripuhna kalangkung-langkung tapi henteu jadi pundung da geus takdir tinu agung. Tah jelema teh lamun jelema doraka ti indung jeung ti bapa pasti hiji mangsa bakal menang azab tinu kawasa. Bener. Eta geuning maneh boga pangarti anu sarupa kitu. Abah mah anu ngarasa bangga amat. Nah, anu satuluina kumaha maneh teh ngabogaan cita-cita, ngabogaan kahayang atawa kumaha? Nya eta cita-cita abdi mah abdi teh atuh nya tampala kamulang tarima jiga batur mah nyenangkeun ka indung bapa. Da sanajan aya paribasa, kasenangan kolot kasenangan anak. Kolot senang anak senang, kolot beunghar anak beunghar, aya paribasa bapa jeung indung jadi raja, anaknya jadi raja. Tapi sabalikna lamun anak jadi raja malah teu loba indung mangan ukur jadi badega. Memang bener. Abdi teh embung abah lamun abdi nepikeun ka jadi korban doraka ti indung bapa. Jadi ngarti manehnya. Abah mah pepeling kanu jadi anak. Omat maneh sing bisa mawa diri. Pang berat-beratna manusia di alam dunia ieu iwal ti mawa diri. Sabab cilaka jeung salamatna eta manusia tergantung kumaha cara manehna mawa diri. Lamun hayang salamat merenya bener. Lamun hayang cilaka eta mah babari pisan. Ngan abah teu hayang upama maneh jaga ijo amat cek pang mensetankeun tombong ieu abah menyasat tengarareunya kitu tah. Dada asa eungap. Biasa nama angin pencet kira tah tulang tongong abah. Kela basok-sok abah nanang kuban atuh. Cak yo. Sok siap. Aduh tah itu ngenya. Naon deui bah? Jempek amat. Tong gucut. Aduh ngenya geus sakitu we. Si abah mah panas dipencetan der kala kang ngabijilkeun angin mameri. Lain angin mameri atuh eta mah gas hui. Salamat. Keke jiga aya tamu teh. Jiga aya nu katrok di hareup heug teang ka ditu. Kehela. Bisi pirijkieun. Ulah sok hese muka panto. Gancangan ka ditu buka. Ari abah sok leung basa mun rezeki, kumaha lamun nagih. Oh nasa nu boga hutang da abah mah cek rasaan teh asa teu boga hutang. Mat. Saha euy? Aya kitu? Aya saya mah keur di jero. Iya kuring, piraku teu apal ka kuring ka minta. Astagfirullah, minta. Sok asup kang minta gerak. Sok dedengian teh jiga jang minta. Jiga sora minta geus pasti eta masuk asup minta ada geus. Atuh titah ka dieu ka jero lain cicing we di dieu panto ku maneh buka ka ditu. Sok gerak kang minta sok geus asup mah gampang gerak. Asup we heula. Naon ai nyarita teh geus asup gampang. Mat, aya naon? Geuningan abah damang abah. Cager. Aduh sawang suna kumaha damang jang. Alhamdulillah abah ari awak mah abdi teh cager itunya ngan batin abdi teh. Ai kadenge kumaneh samad. Ke kang minta. Itu kuring teh ngarasa kaget kedatangan Mang Minta beja ti memehna. Mang Minta teh mun balik ti mana rek init ka mana lamun aya maksud naon pang datang ka hareupeun kuring. Aisyahnya nama kieu. Ini anu dituju. Aduh. Estu ning nuturkeun indung suku. Tepuguh anu dijugjug. Ai sabab? Kunaon ieu teh jiga anu sedih samat. Sedih abi teh sedih. Tos aduh kunaon ieu teh kunaon Mang Minta kunaon atuh Mang Minta. Sedih ditinggalkeun sedih abi teh. Aduh Gusti nu maaf. Sedih tembari heujeun atuh. Lain heujeun seul angen. Aduh.
Sok ieu eut. Tong cai atuh tong cai. Naon atuh naon? Mun aya mah kejo. Ieu mah ya. Oh gampang ai soal dahar mah babarikeun. Da geus aya nya. Tah ayeuna persoalan naon make sedih. Nya jiga aya maksud di teh. Ya sama kuring teh nya saenyana mah geus pasea di rumah tangga teh jeung pamajikan. Aduh. Aya ayeuna pamajikan teh kabur ninggalkeun abdi. Abdi teh culang cileung di imah sorangan, abdi ge kabur we kitu. Aduh. Kan duka ka mana? Itu abdi bari kabur bari neangan pamajikan. Ngan nepikeun ka ayeuna teh can kapanggih ieu teh Abah. Aduh, meuni sedih. Jadi meureun Kang Minta teh ditinggalkeun ku pamajikan. Bener, Mat. Matak ge Kang Minta di dinya urang teh rumah tangga teh. Aya paribasa sing asak-asaknya ngejo, besi tutung tambagana, sing asak-asaknya nenyo besi kaduhung jagana. Matak neangan jalan kumaha carana Kang Minta, neangan jalan kumaha sangkan rumah tangga teh runtut raut kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak sapapait sama manis. Bener. Eta manis can pengalaman tapi geus bisa ngomong amat Abah mah atoh. Jang Minta, ai rumah tangga mah pasea biasana bumbuna rumah tangga, kembangna rumah tangga, ngan lamun nepikeun ka istri, nirca di rumah tangga, ngejat di rumah tangga, asa kabina-bina ria. Ari Abah mari mematahan hayang kejeun asa kabina-bina ria. Wai salah kolot omean lain dipoyok. Da Abah mah minang pisan atunya salah teh make jeung kabina-bina ria, asa kabina-bina teuing. Tak eta maksud Abah ge asa kabina-bina teuing gitu. Matak ge Bah, lamun ngomong teh samemeh ngomong perkataan teh kudu disikidili heula. Sia ngaco. Lesediki gitu. Lain sikidili, sikilidi. Saya. Kumaha ieu teh? Saralah ngomong teh. Naon tadi teh? Lisidiki sidi. Geus siki maneh we Kang Minta lah. Kumaha atuh? Siki maneh? Kumaha ieu teh? Datang si Minta jadi parebut siki. Geus siki Abah itu. Tayina Kang Minta teh datang ka kuring teh rek naon? Nyai pokona mah kahiji ngabejaan yen kuring teh keur bingung ditinggalkeun kabur ku pamajikan itu. Ari kaduana da keur mah kuring teh boga duit, Mat. Mun bisa manginjam we kitu nya. Tong loba aya 5.000. Keur naon duit 5.000? Atuh keur kaperluan we kitu aya pangabutuh. Heug aya pulangan di dinya. Aya 2.000. Eta we heula pake. Jurik sia ka aing teh heureuy wae. Lain heureuy atuh, lain ge teu boga duit atuh ari boga pulangan 2.000 mah. Keur tamah we keur tamah, bisi aya naon-naon aya jelema hirup loba pangabutuh. Oh jadi meureun Kang Minta teh init sakaparan-paran. Yah, yang minta hade goreng ge eta teh pamajikan ku kitu ku kieu. Erek diteruskeun jeung hanteuna mah kumaha Jang Minta. Ngan ai papatah Abah mah pesen ti Abah, omat. Teangan mah teangan di mana ayana jugjug ulah diantep. Tong boro eta teh jelema sanajan sato geuningan sok aya anu di teangan. Abah leungit hayam teu oleh di teangan. Komo ieu jelema bisa ayana naon Jang Minta keneh anu katempuhan nyaman. Piluruh Kang Minta, burung palung bodoge-loge pamajikan sorangan.
tadi namanya abdi teh Cangcaya. Nah, Cangcaya kumaha? Basa akang narima si omah jadi pegawai di dia. Jadi sekretaris di dia. Mending geus deg-deg hate teh sok sieun cenah lain reueus gitu ku salaki ngan sahanteuna we kitunya. Pada eta geuningan aya kecap-kecap akang jeung si omah teh datangna teh meuni caria. Tapi ari kabeh dieunaakeun abdi teh asa panuju ku ayana si omah di dia teh. Jadi iting teh ngarasa satuju ku ayana omah digawe di dieu. Nya. Heuh. Da si goreng sote bibirna gitu sok cuam caim teh pararuh dari hatena mah alus geuningan. Saha teh? Si omah. Gitu. Syukur atuh ai kitu mah kapake. Sase di kantor kapan sabunta bantu di dieu nya. Eta kumaha dina palebah masakna? Nya masakna geuningan eta ku akang karaos panginten. Oh, eta teh menang omah. Nya manehna ayeuna mah nu dipercaya. Aduh, sedengkeun awewe mun alus pasakanana cenah sok alus eta nana. Cah, si akang mah teh teu kaup dibere omer. Sok alus dangdana. Ayeuna naon teh sok asosiasi teh kana nu teh pararuguh wae. Oh, dangdana. Ayeuna naon teh? Oh, sugan teh atuh. Ka manehna si omah? Ka mana omah teh? Neng. Si Paijo ge nyebutna Neng ayeuna mah. Neng. Neng Om. Kah, Loh, di geruan di dapur datang ke Arab. ada apa ya? Itu dipanggil sama Dunungan tuh. Juragan aja dilebet ngantosan Neng. Pak Kudin memanggil saya. Baik, tunggu ya. Oma? Kah, Iya, itu bapak teh bade naon kitu ngarasakeun gumira. mohon. Rehna saparantosna omah ayeuna didamel di dieu nya. Bapak teh ngarasakeun bunga, ai bungana teh naon geuningan? Sulaya tina panyangka anu hartina bapak teh rada curiga karena soal pagawean, tapi geuningan pinter jeung bisa aya tanggung jawabna. Tak ieu anu matak bapak atoh teh. Nuhun Bapak lamun kitu carana mah jadi meureun gawe abdi teh katampi. Lah alhamdulillah bunga jigana di dunya ieu pangbagja-bagjana abdi dibandingkeun jeung gedeuna gunung anu ngajegir di alam dunya masih kena gede ka bunga abdi mangsa ayeuna. Kusabab abdi teh meunang pujian ti Bapak. Alus. Tuh geuningan tina kaprihatinan omah, tina penderitaan omah ari dipake bener, dipake jujur. Kalayan omahna pinter mah bisa eta dilarapkeun. Mama. Aya naon kunang? Bapak. Aya Aya naon cep kunang sok kade bager ka teteh ka dieu. Aya naon cep kunang? Mama, unang seneng sama teh oma. Iya, memang kedah seneng datang bager. Tapi unang bingung Mama. Hara bingungna? Ai teh oma teh beungeutna nu mana? Alah, si kunang. Gusti, nu mah agung kade geura. Cep kunang, cep kunang. Mah, kunang. Kade cep kunang. Ada Cap Kunang teh di mana sekolah teh pendidikan teh? Saha teteh? Cap Kunang. TSD. Aduh, cindik Aduh mama, unang dicium. Kusaha, aduh. Unang dicium mama. Kusaha dicium kusaha. Ya teh naon atuh? Oma? Kah? Iya geuningan budak dicium gitu naon teh maksudnya? Menire was panya teh budak trek ngadukeun. Sampai si bade dicium ku abdi teh saleresna mah bade dipek-prek. Astagfirullahaladzim. Oh eta budak dipek-prek sagala. Atuh da ngahina ka abdi pajarkeun mana beungeutna. Meni teh katempo, ta ieu teh beungeut tah. Eta mah lain beungeut atuh nu kitu mah punuk. Bujur. Bujur gitu teh. Gusti, nu mah agung garelo kabeh. Ta ieu mah beungeut tah. Ta ieu bujur mah ta ieu bujur. Eta mah pupunakan. Tuh. Cobi teruskeun ka Ibu Iting naon? Naon? Ari ieu. Naon mun-munan eta mah. Nah, itu kumaha mun-munan mata, mun-munan medina beuteung. Terus itu coba cuncurungan mah dina siku. Teu badalek. Jadi ngaco itu kabeh, kumaha itu? Kan, Naon Pak ya aya tamu deui ya hiji deui ya. Saha? Mas, Lupi, anu kagungan bumi aya di Lebet? Yo aya, gua bege aya di imah tanah di luar. Ai mana ditanya teh? Ya, bade ke saha? Anu kagungan bumi? Yo aya di Lebet. Paijo asa Paijo? Baku ari sok. Ya naruskeun nu kagungan bumi. Aya anu kagungan bumi mah dalem di dieu da imah imana menang ngontrak. Alah. Si Paijo mah dibejakeun imah menang ngontrak. Ampun, sok adek Paijo, kita asuh Paijo. Sok ka dieu atuh. Saha cenah teh? Punten. Alah. Mangga. Om,
Gusti nu Maha Agung. Ai. Omah dikeun eta wawu. Min, Om, min, omah. Kang minta. Kek, omah. Kek, Iya, bapak teh asa kaget itu teh. Nah, omah bisa wawu jeung jelema anu kakara asup. Saha dulur aya hubungan naon? Cik terangkeun ieu teh kumaha ieu teh? Omah, saha ieu teh? Duh, Gusti nu Maha Agung. Ah, kalah kesedih. Gusti nu Maha Agung. Agung nu Maha Gusti. Ulah dibulak-balik. Gusti anu Maha Agung, aya kejadian naon ieu teh? Pek caritakeun ka bapak. Duh, lah, wala quwata. Duh, Nah, omah bisa wawu jeung jelema anu kakara asup. Saha dulur aya hubungan naon? Cik terangkeun ieu teh kumaha ieu teh? Omah, saha ieu teh? duh, Gusti nu Maha Agung. Ah, kalah kesedih. Gusti nu Maha Agung. Agung nu Maha Gusti. Ulah dibulak-balik. Gusti anu Maha Agung, aya kejadian naon ieu teh? Pek caritakeun ka bapak. Duh, lah, wala quwata. Duh, bilahi lalajim. Dim, Istighfar. Nya, istighfar. Gusti nu Agung, banyak teh moal kieu jadina. Kek aya naon ieu teh? Kek. Ari ieu saha jenengan teh? Ieu teh jang minta teh saha? Ada akang atuh. Abdi minta. Eta dengan bener akang nyarita teh. Jadi itu jenengan teh minta. Leres, aya hubungan naon jang minta sareng ieu? Eta teh pun. Omah? Kaheula kieu nya Pak Kurdi. Cik. Sate acan abdi nyarios sakali di mugi Pak Kurdi ulah bendu. Oh, muni dilir teh muni nyingcet gitu. Sakali deui kade nya Pak Kurdi ulah janten bendu. Oke deui, papa resep ningali bibir omah. Kumaha Cik? Mugi Pak Kurdi ulah bendu. Rengatin kembali. Abdi teh salaresna. Duh, kumaha kitunya? Nah, kumaha itu Cik? Ya bro perak we omah atuh saha-sahana. Nama Asa teh pararogo abdi mah asa pararat. Naon asa peret teh? Nya bade nyarita teh asa peret. Nah, aya nyarita peret. Inuman heula sok. Sok inum heula omah. Sok minum. Mana? Ya anggap we itu cainya. Aya naon teh? Eta mah asbak atuh. Ya, Amun kita nginum nyokot ka ditu ka si Paejo tuh. kieu salaresna Pak Kurdi. Kumaha Cik? Burung palung bodoh geloge. Abdi teh bade wakca balaka we. Wakca balaka kumaha Cik? Soal naon? Salaresna Kang abdi sedih ya Pak Kurdi. Eta coba geus datang deui sedih. Nya sedih kumaha Cik kumaha ieu teh? Persoalanana. Aduh, abdi cerik ya. Nya ceurik, bapak ge nyaho. Omah teh ceurik. Tangan atuh tong cerik. Ceurik. Eta teh Kang minta teh selaksek abdi selaksek. Kumaha? Salaki abdi. Kumaha? Har jadi minta teh salakina omah. Salaki abdi. Leres jang minta, leres omah teh pun bojo. Oh, astagfirullahaladzim. Nah, hanya omah teh ngakukeun ka bapaknya omah teh rana. Saha rana? Nya eta pangakuanana ti ulah basa barang mimiti panggih ka dieu. Ngakukeun rana omah. Ngakukeun randa so teh da jelema masuk loba nu kabita ari kurana mah geuning sok aya sisini ranana. Sisiniran kumaha? Roda ditarik ku kuda rarakitan ti Cipeda. Mun duda kawin jeung rana raraketan tara disada. Aina naon teh sok dilumpatkeun ka dinya. Tah ieu teh bapak yang nyaho. Naon persoalanana nepikeun ka nyi omah ngalamar digawe ka bapak ngakukeun rana, bari jeung minta nyusul sebagai suami ka dieu. Ai jang minta datangna ka dieu bade naon? Abdi teh bade bilari pada melan ka dieu. Mung kaleresan we ditepangkeun sareng omah. Tuh, berarti Geus jodona. lain geus jodona. Geus waktuna kudu panggih. Cik kumaha omah? Ari abdi teh matak ngahaja ngakukeun lengoh oge. Kusabab da teu kurang-kurang jelema teh bawa direktur zaman ayeuna mah ari ka awewe lengoh mah sok butuheun. Ari ka ngaranan lengoh teh. Aya naon teh? Ieu persoalanana kumaha? Ieu ku bapak hayang nyaho. Jadi masalahna naon naon sababna nepikeun ka nyi omah jeung minta teh aya perpisahan kitu. Ari gara-gara nama abdi teh papisah teh gara-gara cinta. Ari cinta anak teh pegatna cinta teh gara-gara abdi teh lain cinta kakang minta tapi cinta kana harta. Cinta kana harta?